Linking on my brain. Okay. Dina manah nabi nga ieu nu diantos-antos kudawala margi aya hal-hal anu bade dibigikeun ka Semar Badranaya ieu waktuna aing ayeuna rek naon anu diobrolkeun ku aing dah eta unek-unek ratusan tahun ayeuna mangga budal aing dah gerawakca sama kabeh hatur Bapak diterima jang dekantun atuh ka emak diterima jang kunaon dawala sedap mak tadi ka kuping ku emak abdi tigaan teh pedah emak inung samperan sanes mak demi Allah abdi mama sanes emak diaku inung lahir batin anu wajib dihormat ku jisim abdi kunaon atuh dawala sedap kunaon Asia sagelo-gelona ge aing moal nepi ka ngahamplas tangkal kalapa tong ka mana karep ngabohong teh dileuwihan wae maka jeung dihormat da lain bendera lain kana omongan dileuwihan aya duit dikurangan wae aing jelajeng sia lanceuk-lanceuk nanaon aya kitu patut mah tuh Pak kana kitu Pak geus jang dawala jang tong saruana cu ngadun gitu Pak lain gitu aya ka adik kudu mere contoh nu hade ka adik teh lain ieu mah mere contoh teu ejreug da sia ge sarua teu ejreug goblok budak-budak teuing sia balong batur dibedah-bedahkeun aing mah ngabedahkeun balong satu sia teh dititah kudu gablegna da laukna mah teu dibawa dihantar ku manehna ieu we penyebar hoak jang dawala tengenah tuh fitnah nyebar fitnah cing inget sasanget-sanget leuweung moal sanget tibatan sungut sanajan ente heureuy sanajan heureuy tapi lamun katarimana serius majarkeun aing teh eling kalakah molor teh hayang dipapatan ku adi aing kadenge meureun ku si laing bieu ceuk sinen jeung alok sanajan dina wangunan rumpaka lagu tapi eusina mah mungguhing jero lamun can kapangi ceuk alok jeung sinen bieu ulah wakasuka seuri lamun can pangih jeung jati diri dah eta di mana-mana geus apa kana jati diri bakal seuri dina sanubari luyu jeung kajadian si laing ayeuna tah si laing teh geus leungiteun jati diri oh iya ciri anu mandiri anu ngancik dan diri si laing geus leungit lali kana purwa daksina purwa wiwitan daksina wakasanana poho si laing teh kana kawajiban manusia yen manusia teh wajibna teh nyaahan dedehan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyangan kanu poekeun nganteur kanu sieun eta kawajiban manusia laras anu tungtung nasi lain jati kasilih kujunti nu nya di lain-lain nu lain di nya orayan di baleuli datang oranyaan di tenggelan eta sumohon Pak dingikeun sia cicing tah dewek moal mempersoalkeun kalakuan si lain anu geus-geus ngan dewek rek wawadi eta kalakuan si laing anu geus teh kudu jadi enteng keur si laing laras jadi ilmu sabab anu kadeuleu nu katempo jeung nu karasa kudu jadi ilmu lamun teu jadi ilmu rugi semohon
tak dewek rek nanyakeun ka si lain sabab naon hakim geus netepkeun sagala rupa kejadian moal jadi tanpa sabab moal aya hasib lamun eueuh seuneu sumuhun tah lamun aya naon-naon si lain teh ngomong ka dewek da dewek teh goreng-goreng oge bapak si lain buruk-buruk papan jati dewek teh kalau si lain bapak si lain lamun aya naon-naon beureun bisa batur pakumaha jeung dewek lamun aya kahayang pek gerang ngomong anu kadada anu kaduduga ku dewek meureunan dilaksanakeun lamun henteu mah wayahna da kayan dewek saperti kieu pek pok jeung prak naon kahayang si lain cik jawab sia tong totonyok atuh ngajedong siana ngajedong ai babatok sia aing ke dinas sia teh wae babatok sia abina-bina teuing heureuy teh mana wae sok gerang ngomong hatur sewu nuhun laksa ketik kabingahan ka bapa anu parantos masihan kasempetan kanggo dawala dina waktos ayeuna bade ngadugikeun sakumaha pamadegan atanapi pamenak si dawala teu sok nanging sateu acana jisim abdi hapunten ka bapa ieu dina mangsa jisim abdi kikieuan ayeuna bapa kasinggung hapunten pak oge ka emak teu naon jang dewek geus jadi lautan hampura cu sumuhun atuh ka aka hampura ye aka tiada maaf bagimu senyummu adalah tangisku cek aing montong heuroy ngalonyeng akang atuh dinas itu pak tong beperongos wae pak bisa setruk porongos kumaha teh aya naon si dawala ayeuna kikian leres tadi sakumaha saur bapak yen moal aya hasib lamun eueuh seuneu heeh tah kunaon si dawala kitu sabarana ieu teh ti kapungkur bapak di dagoan ti bareto di tunggu ti kapungkur di anti ti bihari si dawala ditalek ieu teh kahayang mah ti baheula dah matak naon dawala kikian teh seolah-olah dawala teh demo ka bapak ulu aya naon si lain teh make jeung demo ka dewek emang na aing teh naon sia make jeung demo aing teh korupsi sanes korupsi margi bapak teh kepala keluarga anu wajib uninga naon kahayang anak mah heuh naon tah kitu atuh tanya naon kahayang heuh naon kahayang teh boh hayang mio sia teh nah leuwih ti mio aing mah naon ieu kajadian salaresna ratusan tahun kapengker Wah, ratusan tahun kapengker malahan ribuan tahun lah dihitung-hitung mah ulu mama tacan aya jauh keneh mama ribuan tahun ka tukang sumuhun naon emot keneh bapak kapungkur naon dina mangsa kapungkur bapak nuju ngalalana di jagat raya Pramudita ieu jelema teu acan aya lintang ti urang ti luan bapak si adawala si aka si kuring jeung si gareng opatan masih kene nongtoreng kana ceuli pak inget kene hari tetep poe Rebo dina wanci nyaeta pecat sawet lamun ayeuna mah jam 10 jam 11 beurang bapak ngobrol sareng abdi si aka harita teh keur lalangiran si gareng keur neangan gaang tiba heula nepi ka ayeuna jeung padi tanda tanya bener itu bapak teh urang sawarga teu aya bukti anu kuat
bikin nentukeun yen bapak teh urang sawarga. Nah ieu teh pambibit wungku ka Sidawala, nah ieu teh pambibit wungku si Aka Cepot, kabeh ka anak-anak bapak supaya kabeh nurut. Mana buktina geuningan ongkoh menang jatah, tapi mana buktina tiba heula nepi ka ayeuna can aya buktina. Nah bener bapak teh anak ti sawarga Maniloka. Boga hak Sidawala, geus kesel aing jadi jelema sangsara teh. Geus kesel di si Mabdi teh Pak. Da ieu mah jelema teh ngahormat dengan harta kakayaan wungkul. Jelema teh ngahormat dengan nu beunghar wungkul, turun tina mobil kakara ngahormat, ayeuna mah loba duit kakara dihormat. Mode Sidawala kieu mah boro-boro. Hayo da kekesen, komo jelema sangsara mah. Padahal nu beunghar lamun eueuh jeung sangsara rek kumaha hirupna. Bener Dawala, bener. Boga elap ke tim. Hayang nguseup oge aing di balong aya menena sisukan we da teu geblek duit. Elap ke tim Toha. Tah tidinya mikir, mana itu bagian itu bapak teh gede bohong. Nah bener bapak teh orang sawarga. Jawab bapak lengkal ngahuleng. Dah. Walar Kakang Semar. Jawab, hei Semar benar nangka. Badan aya sia. Dah. Tunggu masih lah biasa we lah. Si edan. Pokoknya Nenaonan we lagi. Ari kudu ting mah dewek kudu ngajawab. Nya kada bapak teu da unek-unek ka Cicim Abdi. Kieu ieu cu. Anu diomongkeun ku si laing dia teh memang bener yen dewek teh sabenerna urang sawarga Maniloka. Laras, tapi itu rahasia gede cu. Malahan namun si lain hayang apa sabenerna sawarga Maniloka teh nu aing. Gitu bapak, nu dewek. Ya, tong dipercaya ada malah wadul. Percaya sawarga nu bapak manya beas nganyuk. Utang diri ti dieu. Ngan tugas dewek ayeuna di dieu cu dina makom ieu. Dewek teh boga dulur teh opat. Hiji ransasan geus maot. Lanceuk bapak panggedena baheula maot teh dina mangsa marebutkeun layang jamu sekali musada. Kadua mangsi lain nyaeta Sang Hyang Antaga atawa Togog. Baheula mah aing teh ngaran teh Sang Hyang Ismaya. Adi dewek Sang Hyang Antaga si Togog. Taran sasan teh paeh maot teh ku dewek jeung si Togog. Beulah awakna sabab marebutkeun layang jamu sekali musada. Nu katilu teh Otipati Jagatnata Raja Triloka. Tak eta teh adi dewek ngan dewek boga tugas bikin cicing di dunia turun nih aing ka dunia ka dieu jeung si Togog mangabdi na teh ka raja-raja anu balaleunghar, raja-raja anu sarakah. Dewek mah ngabdi nyata ka raja anu adil palamarta, anu nyakel layang jamu sekali musada nyata Yudhistira bijaksana. Naon si Togog di ditu lain goreng si Togog teh supaya ngagiringkeun eta raja-raja anu teu balik datang ka dieu diwarah ku aing, diwarah ku Panawa. Eta tugasna teh. Tugas keneh. Ngan lobana aya bonus eta mah. Oh, gitu Pak. Heeh. Ta eta sawarga teh dititipkeun ka Otipati Jagatnata ayeuna ngarajaan Triloka. Dah.
Ari tri teh tilu air loka teh alam ngarajaan tilu alam hiji alam sawarga kadua alam madyapada alam kajinan katilu alam marcapada ya alam dunya ieu teh di bawah pimpinan Otipati hayang nyaho lain bohong ngan aing can waktuna sia digubuka itu panjang keneh lalakona can boga ijazah can lulus upami laras iya Otipati mang berarti Mang Otipati Jagatnata terai Bapak Raja Triloka nyata raja mana namanya teh sawarga Madyapada jeung Marcapada tah tilu alam kalebet alam ieu alam Marcapada berarti di bawah pimpinan Otipati tah upami kitu pikeun ngabuktikeun ieu kejadian jeung unek-unek sidawala Bapak Widian sidawala angkat ka sawarga Maniloka uluh ya anjir terus sagawaya dedengan teh sia rek ka sawarga semohon nanaonan sia goblok tong boro ka sawarga sia ka Mario kok gelingdung teh Widian Bapak Sidawala rek ka sawarga Maniloka hoyong penak langsung jeung yang Otipati Jagatnata Raja Triloka Widian si Bapak hayang ngabuktikeun jeung aya unek-unek anu perlu ditepikeun ka yang Otipati Mang Otipati Jagatnata Raja Triloka Widian Bapak ai babatok sia ceuk aing can waktuna sabar sanesan waktuna ayeuna waktuna Widian ai babatok sia anyo ke jabatuman goblok teh mah jeung ka sawarga sia teh di dia ngawon meri ujung aing Widian Pak ya dengekeun ku si laing aing ngidinan si laing ka sawarga buse ka itu ka sawarga sia teh sawarga pasti kabeh bakal tanda tanya ka aing nanaonan ya aing maksud ngawit nita sia ka sawarga sedengkeun lain waktuna apan aing teh keur nyumput buni di Caang nebrak bari jeung teh kata mong tugas aing teh di dieu lamun sia ka sawarga rek boleh kerkeun aing anjir itu politik atau bener gitu teh lamun sia ka sawarga ka itu sarua we nya ngabokirkeun aing saha di dieu pokona Widian Bapak Widian ye denge ku sia aya aturan asup ka sawarga goblok teu sagawaya ieu aturan ieu geus dijieun ku aing sawarga teu meunang bisa asup sagawaya jelema ka asup sia sanajan sia anak aing teu bisa sagawaya asup ka sawarga maka jeung teu sagawaya da kuring mah hayang panggih jeung Otipati ban eta teh emang can waktuna goblok Widian lah di Widian syukur teh di Widian ini sorangan aing dola istighbar dawala nyebut dawala nyebut dawala buah-buah kasurupan sia teh kasurupan karuhun kumaha karuhun naon karuhun ka hanap kaluhur goblok tapi sia teh ya aing bibir hayang heureuy we euy sok sia nurut ka aing ye dina nyana ge si lain ka itu da pasti bakal dihalangan ku para dewa sabab sia lain wayah lamun sia dihalangan gablek naon sia ka sawarga boga bakal naon itu teh dewa jararago nah sia teh rek nyalawan ka dewa mangengken ka batur bu itu si edan gablek naon sia teh init ka sawarga berarti bapak teh hariwang nya heueuh sabab aya aturan asup ka sawarga teh sagawaya jelema lamun asup sia bakal dihadang ku para dewa aing terido sia dirogahala ku batur berarti bapak teh hariwang ka hamba heueuh tah
upami Bapak hariwang ulah hariwang Bapak tenang Bapak di dieu sabab kuring boga bekal naon sakieu teh abdi mah naon upami Bapak hariwang tina hariwang Bapak Kasim abdi heeh gablek naon sia sakieu teh abdi mah naon leuleus Bapak ayeuna Bapak teuing Kakang Semar aduh kunaon dawala kunaon anjir Pak jang leuleus aing jang Pak kunaon Pak leuleus jang iya api acting nyaho aing acting supaya aing dipikasieun supaya si dawala dipikasieun ku aing eueuh acting teu jangan acting malah udang gedutna lolol itu udang acting yang nyaho lah nah ujung lulus ku praku ya waduh lah teu dituna si teh naon gablek ilmu ti mana sia ilmu kitu goblok puasa Ramadan kitu tamat si teh kunaon ya Bapak maneh dawala hariwang pante ayana yang leuleus ya waduh udang genut sageurkeun dewek jang damang Pak ayana jang waduh lagi nyaho kebarengan tiba heula sajing aing tong borok leuleus-leuleus siap membegat angkot eureun-eureun kadunya teh heula aing daripada sia teh sok cek aing sok moal tapangi Semar sia sok ka aing hayang usir ka aing teh ieu teh bener akad teh sok saudara yang nyaho ka bapak aing leus ka aing leuleuskeun da bapak geus badami di maneh bener hayang leuleus sok cobaan aing leuleus mana cepot udang karasa antep da wala atuh dicageurkeun teh si goblok ke urang geus ngaliwat geus naon cageurkeun baik-baik goblok sia kayaknya mana gua aing mah rame sok jang karunya cageurkeun jang teu kudu direret cager astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi Gusti dawala ilmu naon eta dawala ngematak oge ulang macem-macem ka abdi dawala disangka mane dawala dawala mane didukung ku aing dawala tenang ngan omat eta ilmu leuleus sudah dikaingkeun deui bahaya dawala bahaya anjir eta ilmu nepi ka kitu Gusti nu ambil mengihtimana sia dawala menang itikuri atuh puasa segala rupa oge atuh mun kitu manehna puasa teh isuk-isuk geus kopi ai saur pang gede na dengan isuk-isuk dengan kopi ting 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 heeh paas jeung rokok jarum coklat lamun aing boga ilmu kitu resepnya kumaha ka resep dawala kumaha tah aya we geulis ngaliwat neng bogo ka abdi pasti jawabna teh henteu bener neng teh bogo henteu cenah lulus neng guprak aweun teh labu terus kumaha tah bawa ku aing ka mana ka nu poek rek di kumaha rek di kumaha jadi caangan ku aing nu poek mah caangan ku aing nu bakal deuleu nya geus bari nu caang ulah ka nu poek aya tukang baso
Mang meuli baso manyuk. Menang jangan kudu meuli, teu boga duit. Atuh bisa lulus mang. Kuprak. Cokot basona ku aing. Wajah boga. Matak teu dijabah ke dada hatena goreng nya mah. Niatna goreng. Aya bapak ngaliwat. Ka aing si goblok. Nah, kumaha tah Kang? Pak, minta duit. Eueuh cenah teu boga duit. Leuleus Pak. Kuprak angku ku aing. Ka mana? Bos kana cubluk. Ka aing teh teh. Tetang dibere ilmu wa. Sok kumaha parantos kieu Pak? Heeh. Kumaha si laing ngacu. Ai kitu mah dewek. Ngan omat lamun nanyakeun di sawarga bejakeun lain titah dewek. Heh. Moal bapak ieu mah abdi pribadi. Bawa ngalibatkeun bapak ieu mah moal omat. Hiji kitu kaduana si laing teh warga negara Amarta di RT, RW, lurah laporan nepi kadunungan ka itu ka Yudhistira. Si laing kudu laporan sabab si laing nyaeta urang negara Amarta kudu laporan. Oh tangtos bapak tuh abdi ge pantos laporan dah abdi ge bahasa konyong-konyong ka itu teh. Heeh, tak kitu we. Ngan omat teh we kula dibawa lamun anu di sawarga anu nanyakeun sia we kitu nya. Sumohon Pak. Pribadi we. Ma Kakang Semar urang ngaliwat teh majing teh bacang di mah tobat ting anak mak dawala didoakeun ku kaula dalwala ku mak cing jag cing sehat anak mak cing dilancarkeun dawala Kakang Semar anjir pelikan anak doma nah Anak emak dola buat eta ilmu ulah dipake di aing ampun aing udah aing mendukungmu dola aing tim sukses manehna tare akar ngilu ka sawarga iya dong masa gua diem aja di sini gua juga kan pengen ke sawarga bejana di sawarga puteuy nangeuna amis pilek aduh ampun tah mun ngilu ulah carekeun moal da moal kan hiji aya syaratna naon ilmu dubieu ulah dipake di kaing demi Allah da wala leureus teh kangan pangawasa leuh ngicip oge teh becus pasti itu hayang deh mulai kitu heula sia hayang ngarokana teu panas hawana teh menyekel ilmu eta moal bisa mawana akal mah moal da wala eta teh leuleus teh kana naon-naon bisa ya bisa lamun besi dileleuskeun besi bisa ongir batu bisa wangkas kumaha tah lamun hutang dicairkeun bisa ya mah lunas gitu cik sia teh henteu mah khusus leuleus mah kumaha urusan lunas goblok cik teh lunas main siap bayar ieu mah urusanna leuleus wungkul leuleus guprak kitu tah ai lunas banyak kudu dibayar hutang mah oh gitu lah heeh ya tenang da wala berarti sia dewek tim sukses maneh aing rek nyen balego teh ayeuna nya ka warga kumaha lamun RT ngahalangan disate ku aing RT ngahalangan si lain ka warga bikeun ka aing disate ku aing lurah tonyok ku aing tuman ieu mah lamun kaluhurna Raja Amarta ngahalangan kuring ka warga aing nu ngamukna percaya deuleu ku sia maneh mah diem we lamun anu teuas dakangan ku sia leuleus kitu sok anu teuas bikeun ka maneh anu hampang-hampang malah bikeun ka aing da wala bade hansip hampang deuma komo ayeuna aki-aki nu ngalangan ka sia aing bagianna da kenja ku aing
gitu tah aki mah dik lain tah aki mah gitu dik ini tah cengkang gitu sanu ngajengkang ke aing betul aki mah tulang unggul hayu dah lah hayu atuh urang ini ka RT heula siap dah lah ayo wala maklum warga negara anu sae nya Kang Tata mimiti nyata menta widi ka RT nanging RT na oge sami ngawidian sawarga ka sawarga ieu RT pabeja-beja aneh da wala menta izin ka sawarga dibejakeun ka RW TRW ka lurah lalangkungan media sosial nyebar dugi ka Prabu Yudhistira yen dawala bade kasawarga atuh ieu Prabu Yudhistira Raja Amarta maklum apa kana prosedurnya tak temenang aya jelema anu lebet kasawarga tanpa saizin dewa Iya ge. matak mamala ka nagara jeung ka bangsa na anu dicicingan ku ieu jelema Dah. atuh Prabu Yudhistira ngutus Arya Bima sareng Raden Gatotkaca nyetak anggo ngahadang nyarek dawala supaya ulah dugi ka sawarga Maniloka sabab bakal aya mamala nu tumiba ka Amarta lamun dawala diwidian ka sawarga atuh Bima nafsu anu ngagudug-gudug amalah teu kawadahan ngadangu yen dawala bade kasawarga Maniloka halumampah satengahing marga Arya Bima karing Raden Gatotkaca halumampah kepapak dening leang-leang kanca Hot anak aing Gatot aya pikeun saeun naon Ramadewati si dawala panggih lamun bener rek kasawarga carek Dah. teu meunang dicarek paehan boy Kisi. rampuk tuku sauyunan sauyun